Urang mah kuari sakadar dongeng ti kiai. Di berjanji aya dongeng nu mentek dieuwekeun teh berjanji teh aku Muhammadiyah. Bidah dolalah teh teh. Kajen di bidah-bidah ge. Urang nyaho ti berjanji. Al jannatu wa na'imu hasadul lima yusalli wa yusallim wa yubariku alaihi. Abdadi walimlah bismillatil aliyah mustadran fi barakati ala ma ana lahu aula. Terus dibaca ku urang malum macam min hamli. Terus dari urang kan ngeunah. Geus aya Syekh Ja'far anu nyieun dibidahkeun ku Muhammadiyah jeung teuing. Sebab naon urang nyaho nanti berjanji. Dibaca ku orang berkahna luar biasa. Baca ku orang muludan berkah mah ulah wakaheula berkat nu jelas mah. Sia mah kadinya bae heran. Tuh berjanji teh lain hayu urang diasupkeun ka jero hate, tungtungna mah manggul berkat. Tapi eta ka berjanjina teh hormat, sia teh meunang cau gede ti berjanji. Sia teh meunang anu ti berjanji tapi ka berjanjina teh hormat. Bloon amat. Baca ku urang. Masyaallah. Padahal lamun maca وَيَكْرِمْ بِهِ مِنْ نَسَبٍ طَهَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سِفَاهِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْرَزَيْنُ وَيْرَانُ كُوَيْرَانُ فِي مَوْلِي وَنِوَرْوَةَ eta kan ngeunaheun urang. Oh sejarah Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tah dibaca walamma tamma min hamdihi syahran ala masyral qalim muhtalifatil marwiyah tufiya bil madinatul syarifatul munawwarah Abu Abdullah wa kana baridan jangan. Cek ulama nyetalar pas kitu teh tileuletik. Geus cenah sombong amat emang sekali-kali yang sombong ya. Naon sebabna atuh kula tileuletik di dieu maca shalawat jeung almarhum Abah. Teu kudu nalar teu pernah kula mah bener. Henteu pernah nalar eta ngan anggal malam Jumat ngadengekeun, malam Jumat. Kula malam Jumat terus-terusan shalawat maca berjanji atuh talar sorangan. Opos urang ngadengekeun khutbah teh eta di atuh talar. Khutbah Jumat atuh dipake mah henteu ngan talar. Tuh, teu talar. Lantak teu pernah nalar ngahajakeun kula mah bener, teu pernah ngahajakeun nalar tapi ka talar. Batur nu salah nyaho kula. Ai kula mah nu salah boleh salahkeun. Segala marhaba segala teu pernah nalar ngahajakeun. Ngan kula lantaran tileuletik baca selawat yang berjanji, jadi inget bae terus. Masya Allah karim. Geus barang kabeladina, oh indah amat ya berjanji. Masya Allah dipidahkeun Muhammadiyah ku versi teuing urang nyaho berjanji. Nyaho naon kitu ngaranna kaayaan Kangjeng Nabi, sejarah Kangjeng Nabi ti berjanji. Nyaho kitu naon mukjizat Kangjeng Nabi teh ti berjanji. Atuh geus nikmat biasa. Ya Allah, urang maca mukjizat bae balik manggih mukjizat. Yeay, teu teh lain mukjizat sebab. Sakitu maca doang urang dijemput dianterkeun, aju urang dibere berkat. Eta kan eta makna mukjizat pohara ka urang eta. Kok maju pudali mah beli mobil eta mukjizat eta pohara jasa masyaallah karim. Hei pohara. Mantan sing ada eta mah kudu disuhun teh mah. Gua berjanji kudu disuhun. Mun kaji pudali nyuhun berjanji. Bud, kunaon eta disuhun? Ieu masyaallah mukjizat ka beli mobil ya. Aduh masyaallah kudu mah diminyak bisikan. Mukjizat eta.